Peuting harita kuring nyamper salah seorang batur kuring anu ngaran landihana teh si Gogon. Maksudna rek ngadon ka imah si Agus, rek nyawalakeun ngeunaan grup band anu keur digarap ku kuring jeung babaturan. Kuring duaan jeung si Gogon indit make motor muru ka imah si Agus nu aya di Gasibu. Hal saperti kitu teh geus dijadwalkeun ku kuring jeung barudak. Saban saminggu sakali kudu aya latihan atawa ngadon briefing keur ngompakkeun grup. Samemeh indit kuring ngahaja nelpon heula ka si Agus bisi pareng manehna keur teu di imah atawa can aya di imahna. Halo Gus, kumaha jadi ayeuna ngumpul di imah ente teh? Oh nya, oke siap, sok didaguan ku saya. Kumaha barudak nu lain, nangis arapaleun. Pasti atuh, pan malam ayeuna teh jadwalna ngarumpul lain. Kade poho, di jalan meuli heula kopiknya, ameh teu tunduh, pan urang teh rek ngadon begadang. Pasti atuh eta mah, pan eta teh karesep sarere ya, nyangke saya meuli di jalan. Motor nu ditumpakan ku kuring jeung si Gogon maju muru ka Gasibu ka imahna si Agus. Kuring sok ngadon ngumpul di imahna si Agus teh nyanu jadi sabab manehna boga studio musik sarta alat bandna oge komplit. Jadi kuring jeung batur anu sejen mah tinggal daek nawe latihan teh. Singkat carita, peuting harita kuring ngadon latihan band jeung batur kuring nu sejena. Geus karasa cukup jeung geus ngarasa capek mah kuring geusan latihanana. Jam 11 peuting kuring beres latihan teh. Malah saberesna latihan si Agus nitah mondok di imahna. Geus we, sare di dieu atuh. Barina oge rek naon deui? Datang ka imah ge, paling terus sare. Nya ah, moal balik sieun di jalan ge, Sieun dipegat juri komo deui ayeuna teh pan malam Jumaah lain. Hei, Di dieu mah teu sare oge bisa-bisa main PS atuh. Ya sok siapkeun PS-na, lumayan pan bari begadang. antugna saberesna latihan band kuring teu terus balik ka imah. Tapi kuring ngadon terus ngariung bari main PS. Waktu beuki nyarelek ka peuting teu karasa. Da eta kabebenjokeun ku main PS. Keur kitu teh beuteung kuring karasa lapar. Sing horeng lain kuring hungkul nu ngarasa lapar teh. Nya kabeh oge lalapan
areun. Si Agus nitah meuli sate ka kuring. Nya akhirna kuring indit nyorangan ka hareup maksud rek meuli sate. Nah asaku aneh peuting harita mah. Kuring ku kurilingan neangan tukang sate di gasibu. Tapi taya saurang-urang acan tukang dagang sate teh. Jeung rarasaan asa sepi. Pon kitu deui mobil nu ngaliwat oge ngadak-ngadak ti iseun. Paling aya hiji atau dua mobil nu ngaliwat. Tapi da biasana oge sok rame. Kuring terus kukurilingan neangan tukang dagang sate. Geus aya kana satengah jamna kuring ngadon kukurilingan di eta tempat. Nya kakarek kuring manggihan hiji tukang sate. Kuring ngereunkeun tukang sate. Terus kuring nitah meulem sate 30 tusuk sarta lontongna 10 siki. Bari ngadagoan sate asak, kuring bari ngarokok. Bari ngajak ngawangkong ka eta tukang sate. Mang, nah tara sieun dagang unggal peuting bari sosoranganan, Mang. Ditanya kitu ku kuring teh, tukang sate teh ngajawab. Ngan ukur katempo, manehna ngagideukeun sirah. Kuring nanya deui ka eta tukang sate. Tapi pernah teu, Mang? Mang manggihan anu aneh-aneh gitu. Manggihan jurig atawa sabangsana. Ditanya deui kitu ku kuring teh, angger we eta tukang sate teh teu daek nembalan. Ngajawabna teh ngan ukur ku gigi deug jeung gigi deug. Kuring terus nyoroscos ngomong. Sok sanajan eta tukang sate mah teu daek cacarita sakecap-kecap acan. Manehna ngan ukur unggut tanda ngaenyakeun atawa gigi deug tandana ngahenteukeun. Jeung ku asa lila di eta tukang sate ngadon meulem sate anu can asak-asak. Malah kuring sajeroni ngadagoan teh geus ngarasa kesel. Pangangguran kuring nyokot sate anu keur dibeulem. Maksudna mah bari micen ka kesel, kuring ngadahar sate rek ngasaan satusuk wae mah. Barang sate geus dicekel sarta rek dihuapkeun, nah sate teh beuk atah keneh. Jeung taya tapak urut ka beulem. Sarta
sate anu keur dicekel teh bet bau bangke. Mang, nah geuning sate teh bet kieu. Sanggeus kuring nyarita kitu teh, eta tukang sate kakarak nyengkatkeun beungeutna. Barijeng manehna tuluy ngareret ka palebah kuring. Barang cengkat breh katinggali geningan tukang sate teh eueuh beungetan. Beungeutna rata. Ningali gitu kontan awak kuring jadi ngadeg-deg. Leungeun ngeleper bari panon mah manco terus ke tukang sate. Tukang sate teh lain jelema geningan. Tapi jurig. Awah hingkusieun kuring lumpat ninggalkeun eta tukang sate. Kuring lumpat satadikna barijeng tupu gujug-jugan sabab kuring ngadadak linglung teu apal jalan balik ka imah si Agus. Ceuk rasaan mah lumpat teh geus jauh ti tukang sate. Tapi ujug-ujug kasampak eta tukang sate teh geus aya deui di hareupeun kuring. Eta tukang sate nanya ka kuring bari siga anu ngasong-ngasong sate. Kumaha Cep, jadi meuli sate teh? Kuring lumpat, tapi kuring terus ditutur-tutur ku tukang sate anu teu eureun-eureun bari ngomong nawaran sate anu geus dipesen ku kuring teh. Kuring beuki ngarasa sieun. Awak geus barase ku kesang balas ku lulumpatan. Bari lumpat teh kuring bari jojorowokan minta tulung. Tapi tak esa urang-urang acan jalma anu malire. Kumaha Cep, jadi meuli sate teh? Sabot kuring keur diudag-udag ku kasieun. Kuring ngarasa atoh sabab katingali aya salah saurang tukang beca anu ngaliwat. Kuring ngeureunkeun eta tukang beca bari ngomong minta tulung. Mang, tulungan abi mang, tulungan. Aya jurig anu beungeutna rata, ngudag-udag abi mang. Tukang beca ngeureunkeun becana. Bari eta tukang beca teh ngomong ka kuring. Tukang beca nembalan bari nempokeun beungeutna ka kuring anu keur menta tulung ka manehna. Tapi barang kuring ningali kana beungeut eta tukang beca, kuring jadi leuwih sieun. Rata siga kieu ca. Tukang beca teh gening beungeutna oge rata siga jurig anu keur ngudag-ngudag kuring teh. Kuring langsung lumpat ngajauhan tukang beca. Balas tilu lumpatan, awak karasa capek na taku. Kuring antungna taya tangan pangawasa deui, kuring ngagoler di sisi jalan sarta teu inget di bumi alam. Sadar deui kuring geus aya di rumah sakit. Hari dibaturan ku si Agus. Kejadian anu tadi peuting ka alaman ku kuring nyaritakeun ka si Agus. Sarta kuring teu lila aya di rumah sakit teh. Sanggeus kuring ngarasa pulih deui, akhirna kuring mulang di rumah sakit.